Jadi memang orang Sunda mah nya sok nganggo bahasa-bahasa anu nya simbolik gitu tah. Sindir sampir sindang siloka gitu tah. Memang sok itu. Sok sanaos da video sim kuring oge upami ngiritiknya ku perkara sindir sampir sindang siloka. Tanya supaya memang ajen kasundaanana tetap aya kawas itunya. Mudah-mudahan atuh kayak kapayun oge biasa ngebahas deh anu langkung paos, anu langkung detil perkara budaya Sunda anu memang ulah diecageun. Tah kitu alasan sim kuring nganggo bahasa Sunda teh bet dedeuh nyaah nya sabab cek tadi lamun geus hilang bahasana bakal hilang bangsana. Geus hilang bangsana meureun hilang sagala rupana ge urang teu boga naon deui tah kawas kitu nya. Hapunten anu kasuhun bilih aya nu kabadug hari duka rupak dada dicekapkeun duit ka dieu heula samentawis nya. Bilih aya nu kaciwit ati sihapuntenna wae. Kitu nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.